Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Bismillahi tawakkalna 'alallah, bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira illallah, bismillahi ma syaa Allah. La yasiqus su'a illallah, bismillahi ma syaa Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah, bismillahi ma syaa Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa ahli baitil kiram. Syaikhullillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila mu'allifil kutubil ladzina ta'allamna wa 'allamna mu'allafatihim khususan. Wa ila masyaikhina wa masyaikhina khususan. Nas'aluka Allahumma ta'afana bi ulumihim naf'a mubarakan lana wa lidinika wa linnasi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ruwahi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha, khususan ila ruwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa khwalina wa khalatina min jihatina wa min jihati zawjina khususan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wali walidayya amin. La ilaha illallah wallahu akbar.
walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hijabaitikal haram alaihi afdhalus salati wa taslim fil afiyati wal afi wal lutfi was salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi ighfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin. Babu man ista'adza billahi minad dain. Babu man nariyeta bab dina mertelakeun jalma ista'adza anu nyupri pangriksa man billahi ka Allah minad daini tina hutang. Juz 2 halaman 57 mensami halamanana. An Aisyah katampi ti Aisyah radhiyallahu muga mikarido saha Allahu Allah anha ti Aisyah. Amin. Si Ahmad moal amin dewe. Terus sepun ka Aisyah. Anna Rasulullah saesuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana eta bukti Rasul yad'u eta sok ngadua Rasul fi sholati dina keur salat kana lapad Allahumma inni a'udzubika minal ma'tsami wal maghram. Allahumma ya Allah inni saestuna kami a'udzu eta nyuhunkeun pangriksa kami bika ka Gusti
minal maksami tina dosa wal maghrami jeung tina hutang. Faqala maka ngadauh lahu ka itu Rasul saqailun anu ngadauh kana lapad ma aktsaro matastahizu ma ari naon aktsaro eta anu ngalobakeun ma kana perkara tastahizu nu nyuhunkeun pamriksaan jeung ya Rasulullah minal maghrami tina hutang. Qala ngadauh Rasul innar rajula kana lapan innar rajula saya sunah hiji lalaki idza gorima eta di mana-mana ngahutang rajul haddatsa tah sok nyarita rajul pakadzaba tuluy bohong rajul wa wa'ada jeung sok janji rajul fa akhlafa tuluy sulaya rajul nyuhunkeun pangriksa tina hutang. Bahkan tos dijelaskan geningan dina sapali hadis mah nu Umamah al-Bakhili itu ya ku Rasul diwurukan ta'ud dina 8 perkara teh naon Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijali. 8 ditaudan ku Rasul. Rasul ngawurukan ka Umamah al-Bakhili anu waktu berang isuk-isuk cicing di masjid di kaberang sila we waktu gawe biasana tara kitu teh bingung anjeunna gaduh hutang pasihan doa eta ku Rasul. Ieu mah doa Rasul nyalira gitu. Katampi Siti Aisyah dipraktekkeun ku Rasul sebelum salam tina salat rek salat fardu rek salat sunat. Gusti Rasul sok ngadua dina keur salat tempatna teh sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tsami wal maghram. Ya Allah abdi nyuhunkeun pangriksa tina ma'tsam dosa wal maghram jeung tina hutang. Aya jaminu naros Gusti Rasul kunaon salira manika seueur pisan nyuhunkeun pangriksa tina hutang sering-sering teuing. Saur Rasul kieu lamun jalma geus nyanu kana ngahutang inna rajula idza gorima haddatsa fakadzaba. Hiji jalma lamun geus ngahutang biasana geus hobi ngahutang nanti jadi profesi jadi kebiasaan ngahutang. Lamun teh mah ngomong biasana sok bohong. Lamun janji sok sulaya. Oh, lamun jamanu wajah-wajah nganyuk. Ngomong-ngomong sok ngabea, ngabacot amis gitu kan. Manis ngobrol. Keur nginyeumna naon? Darah tinggi pas mayar lemah jantung. Keur nginyeum seolah-olah datang ke malaikat Mikail ditagih seolah-olah kadatakan malaikat Ajroil gitu kan kebiasaan. Sedangkan lamun jama ngomong ngabohong janji sulaya etapan kriteria disebut munafik teh kitu. Disebut munafik ieu saeutik deui eta jadi yang jadi jalma munafik mah tanggana teh diantarana ngahutang. Engke ngabohong mun ngomong. Ke sulaya janji. Saeutik deui eta teh. Hiji deui we. Dipercaya khianat geus eta mah munafik meles. Kan hiji deui. Geus aya 2 nama teh. Mah ulah jadi hobi ari teu kadesek-desek teuing mah. Teu kadesek-desek teuing. Ulah jadi kebiasaan. Mun anjeun bisnis kitu kapan ayeuna mah geus biasa eta. Jadi lamun dipasok barang ku batur kitu nya. Eta teh dibayar lain nu ayeuna nu kamari. Leung nu kamari eta geus aya kadang-kadang 4 bon 5 bon itu berarti geus aya 4 pengiriman. Jadi hiji, 2, 3, 4 bayar ayeuna. Ieu teh bayar teh anu ka hiji. Sedangkan aya pengiriman anu ka 5. Loba nu kitu.
Pedagang-pedagang zaman ayeuna rata-rata gitu. Alus mayar ayeuna teh mayar nu kamari gitu. Barang baru teh candi duitan. Kesebut alus zaman ayeuna bisnis gitu. Yuk kadang-kadang geus 5 bon itu teh. Jadi mayar ayeuna teh bon anu baheula gitu. Lain nu kamari lain mangkukna geus aya geus 5 kadang lebih gitu kan. Kade eta. Mulai ujungna eta. Mulai ujungna terus we gitu. Ngagadean di hutang. Sabab bari ngaran geus nyalu mah gitu. Jadi kebiasaan nyalu terus tuman gitu. Teu kaharti bisnis kabur we tuh ninggalkeun hutang pan. Sedangkan namun jalma ninggalkeun hutang berat eta. Berat Rasul ge alim naon? Alim nyolatan. Lain berarti anu boga hutang kafir pedah teu disolatan ku Rasul. Pedah ngadidik ka umat ulah dugi ka maot boga hutang. Ketika urang ngahutang kudu boga saksi. Ketika urang ngahutang kudu aya bon. Bisi gitu kan. Tuliskeun hutang. Itu na buku itu si urang maot. Nu apaleun gitu kan. Gitu mah kabuka ku ahli waris atau ku keluarga teh. Oh hutang mah ka si anu ka si pogoh eta. Berat eta. Tak ditaudan ku Rasul. Bahkan lamun kaburu maot mayit itu hartana teu meunang maka dibagikeun. Mun boga hutang reka Allah, reka adami. Keluarkeun heula hutangna. Dina kitab Sulamut Taufik aya dijelaskeun wala tasihu qismatu tirkatil mayyit wala bai'u syai'in minha malam tuwafa duyunuhu. Teu sah ngabagikeun harta peninggalan mayit, harta warisan. Sehingga kudu dikumaha? Kudu dibayar heula hutang. Dibagikeun maot ulah gampang-gampang ngabagikeun warisan, hutangna sabaraha? Hutang ka Allah, contoh hutang ka Allah naon? Bisi aya perkara anu kudu dijakatan si eta can jakat kan gitu. Bisa aya panadaran, bisa aya wasiat. Keluarkeun heula. Bahkan lamun teh hutang ka Allah haji umroh si eta beunghar baheula teh nepi ka saregena duit ge dijieun bantal buaning ku loba. Tah, tong ka dibagikeun warisan, potongan ajang haji jang umroh. Sebut haji amanah gitu kan. Murah ada haji amanah ka petugas anu sok naon KBIH gitu kan aya eta paling 10 juta eta paling ya kirang langkung 10 juta jadi kurang setorkeun ngaran saha mayit gitu kan pan ari manehna petugas ngabimbing haji mah geus sabaraha kali hajina ge gitu kan manehna geus mineng gitu kan kari ngahajikeun batur gitu nya paling kana 10 jutaan moal katika 35 juta moal jadi teu sah ngabagikeun naon harta ditinggal mayit kecuali dibayar hutang, kecuali dijual aja mayit hutang gitu. Kurang di ayeuna boga harta ditinggal mayit dibagikeun teu meunang, dijual gitu meunang. Ari dijualna lain jang naon mah, jang mayar mah. Dijualna jang mayar mah teu naon. Ade eta teh hutang ka Allah, hutang ka adami. Lah boga hutang gitu kan. Periheun amal soleh kurang hutang loba wah itu bangkrut teh di akhirat. Juz 2 halaman 57. An Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah radhiya muga mikarido sallallahu Allah anhu ti Abi Hurairah anin Nabi ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadauh Nabi kana lapad man taroka man ari sajal ma taroka eta nu ninggalkeun man malan kana harta fali warasatihi ta eta tetep pikeun ahli waris man waman jeung ari sajal ma taroka eta nu ninggalkeun man kalan kana beban anu berat atau hutang failaina tah balik ka kami
Saur Rasul sabae mayit anu ninggalkeun harta benda sok jang ahli warisna. Mun aya mayit ninggalkeun hutang bebeja ka kami. Geuning kitu Rasul sambutanana ieu mah. Oh sambutan ieu berlaku Rasulna geus beunghar ieu mah. Sabab di pengker mah eta teh dijelaskeun teh naon? Ieu teh dina halaman sabaraha tadi 57 nya. Halaman 57 Bukhari jilid kedua halaman 57. Ieu sambutan Rasul ketika situasi anjeunna keur beunghar. Sabab Rasul pernah miskin, sambutanna lain kieu. Mana? Dina halaman 38 mun dina Bukhari mah jilid hiji. Kieu Rasul teh sambutanana. Dina bab ini halaman 38 babun idza ahalla dainal mayit ala rajulin jaza. Saur Salamah bin Aqwa abdi sadaya nuju calik caket Nabi keur kitu ngaliwat hiji janazah lain janazah unggul jeung jalmana gitu ujug-ujug mayit datang lain ngaliwat janazah dipanggul ku jalma-jalma gitu. Teras unjukan jalmi-jalmi teh Gusti Rasul sholli alaiha muga salira karasa nyolatan mangajat dan imam Gusti Rasul. Saur Rasul teh naros hal alaihi dainun apakah ieu mayit boga utang? Qalu cek sahabat la henteu Gusti Rasul. Saur Rasul pahal taroka syai'an apakah ninggalkeun sesuatu harta benda? Qalu cek jalmi-jalmi cek sahabat la henteu Gusti Rasul. Ieu mayit ka hiji mah teu boga harta ditinggal jang wariskeun tapi teu boga hutang. Plus eta hutang teu boga, wariskeun teu boga, disolatan ku Rasul mayit ka hiji. Didatangkeun deui mayit nu kadua jenazah nu kadua. Saur sahabat Gusti Rasul muga salira kersa nyolatan. Ditaros deui ku Rasul. Apakah ieu mayit boga hutang? Gaduheun Gusti Rasul. Ke aya teu harta warisanana, harta peninggalan yang mayar hutang. Aya Gusti Rasul mung 3 dinar, tapi dah hutangna teu sakitu. Disolatan ku Rasul. Nu kadua mah boga hutang tapi boga jang mayar. Nu hiji teu boga hutang tapi teu boga harta. Teu boga harta tapi teu boga hutang nu hiji. Nu kadua boga hutang tapi boga harta jang mayar. Mung 3 dinar. Berarti hutangna di bawah eta. Didatangkeun deui jenazah anu katilu. Saur sahabat Gusti Rasul muga salira kersa nyolatan. Saur Rasul naros deui apakah ninggalkeun harta peninggalan tirkah? Henteu Gusti Rasul miskin ieu. Apakah boga hutang? Gaduheun Gusti Rasul 3 dinar ieu mah sabalikeun nu kadua. Nu kadua mah naon? Boga hutang ngan boga jang mayarna. Sabaraha? 3 dinar. Ai mayit ka 3 mah boga hutang 3 dinar tapi teu boga jang mayarna. Kumaha saur Rasul sallu ala sahibikum sok salatan ku aranjeun tah sahabat aranjeun moal ku kami alimun Rasul nyolatan anu gaduh hutang mayit. Qala Abu Qatadah saur Abi Qatadah ngajamin nanya Gusti Rasul sholli alaihi ya Rasulullah moga kersa nyolatan salira wios ku abdi ditanggung jawab ari aya nu nanggung jawab mah Rasul ge naon nyolatan. Di alimun Rasul nyolatan mayit anu boga hutang jang mayar jeung nu ngajamin. Narosna kitu Rasul teh da situasina Rasulna keur teu gaduh. Tapi ketika Rasulna tos naon? Sukses, Rasulna beunghar, sambutanana lain kitu. Ayeuna sambutanana teh Rasul man taraka malan faliwarasatihi. Sahabai mayit nu maot ninggalkeun harta sok bagikeun ka ahli waris, milik ahli warisna sebagai warisan. Tapi wa man taraka kalan fa ilaina.
sawe mayit meninggalkan beberat hutang datang ka kami. Mun bogaan harta jang ahli warisna boga hutang mah datang ka kami. Dijamin ku Rasul. Sabab Rasulna nuju beunghar. Tah kadahna mah kitu. Urang teh nurutan Rasul. Mun seorang ulama kiai ajengan nya ninggal situasi nalika mayit aya nu maot. Lamun ajengan miskin nu tadi kuduna. Bilih bisi aya janji aya hutang nu aya sangkut paut sareng mayit da bilih janten kaabotan kangge mayit mangga we sumping ka keluargina siap nanggung waler ajengan miskin eta mah mun ajengan geus beunghar ulah kitu sambutanana saha bae bilih ieu mayit namina ge jalmi mayit kadang sok janji kadang ngahutang bilih bisi gitu nuru maos gitu gaduh si mayit teh gaduh naon gaduh sametan sok bisi aya nu rumaos gaduh tagihan ka mayit datang ka sim kuring gitu ajengan geduna mah datang ka sim kuring mun ajengan boga mobil boga motor sawah hektaran sambutanana kudu kitu pan ari kiai teh meureunna naon al ulama warasatul anbiya ahli waris para nabi aya nabi nya sambutan tadi keur miskin mah mangga we sanu nanggung aya abi Qatadah lawan beneran gitu tadi mah miskin nabi aya naon nabi naon beunghar maka sambutanna man taraka malan fali warasatihi mun mayit maot ninggalkeun harta mangga jang ahli waris mun mayit maot ninggalkeun hutang datang ka kami ta Rasul teh gitu itu mah miskin ieu mah beunghar da dimiskin dibeungharkeun teh kusaha ku Allah wa wajadaka ailan fa'alna wa wajadaka kami manggian anjeun Muhammad ailan fakir fa'alna tuluy ku Allah dibeungharkeun tah ieu mah keur paagna ieu mah sambutan keur paagna mun tadi mah sambutan keur naon ailan tadi kitu ailan Juz 2 halaman 57 wa anhu jeung katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu muga mikarido sallallahu Allah anhu ti Abi Hurairah anhu ti Abi Hurairah amin anin nabi ti kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadauh nabi kana lapad mamin mukminin teu aya ti jalma mukmin ila wa ana kajaba bari ari kami aula eta leuwih utama bihi kasih mukmin fid dunya di dunya wal akhirah jeung di akhirat iqra'u bek baca ku aranjeun insi tumun karep aranjeun kabeh kana lapad annabiyyu aula bil mukminina min anfusihim al-ahzab ayat 6 An-nabiyyu ari nabi aula eta leuwih utama bil mukminin ka mukminin min anfusihim ti pirang-pirang diri mukminin. Ayat nama eta sakitu. Fa ayyu mukminin makari nu mana bae ti jalma mukmin mata eta maot ayu wa taroka jeung ninggalkeun ayu malan kana harta. Fal yaristah nampa waris hu kana mal sah asobatuhu ahli asobahna itu ayun ayuma tadi man tegasna jalma kanu nu bukti man waman jeung ari sajalma taroka eta nu ninggalkeun mandaenan kana hutang audiaan atawa katoler-toler atawa kasia-sia hak anu tersia-siakan faliyati tapek datang mani ka kami fana makari kami maulahu eta dunungan man atau eta nu ngurus man sami ieu samana jeung nu tadi saur Rasul teu aya ti jalma mukmin kecuali kami leuwih utama ngajamin manehna melindungi manehna di dunia jeung di akhirat teu pati-pati aya jalma mukmin nu hirup di dunia kecuali kabeh ku kami dijamin kami leuwih utama memperhatikeunana ka manehna rek dina urusan dunia rek urusan akhirat sok baca Al-Ahzab ayat 6
Nabi itu lebih utama kamu mukminin, ngutamakeun kamu mukminin daripada diri mukminin sendiri. Itu kadang mukminin orang teu merhatikeun urang sorangan, urang teu merhatikeun tatangga urang sorangan. Nabi mah merhatikeun di dunia di akhirat. Nah, urang kadang-kadang teu nyaah ka diri sorangan, komo ka diri batur. Nabi mah ka mukminin teh leuwih nyaah, lebih utama ngutamakeun ka mukminin dibanding diri-dirina mukminin ka dirina sorangan. Maka sahabai jama mukmin nu maot ninggalkeun harta silahkan bagikeun ka ahli waris nu aya. Ahli asobah maksudna ahli waris gitu. Ahli asobah teh naon? Ahli asobah teh ibnun eta. Ibnul ibni gitu kan. Ahli asobah we ahli waris ti pihak lalaki, aya asobah bil goer, asobah mal goer, aya asobah bin nafsi, aya asobah gular goler gitu. Sok nu aya bagikeun kali asobahna nu aya. Pan anak lalaki mah asobah bin nafsi. Anak awewe nya ari babarengan jeung anak lalaki kabawa asobah gitu. Ahli waris maksudna nu aya bagikeun. Wa man taraka dainan saja mayit nu maot ninggalkeun hutang aw doyaan atau ninggalkeun hak nu tersia-siakan gitu. Maka datang ke kami nu ngurusna, kami nu ngaturna. Wah, ieu mah rasulna geus naon? Geus sukses ya. Rasulna geus beunghar ieu keur beunghar. Babu mari eta bab mertelakeun perkara yunha nu dilarang ma'an idho atil mali tina noler-noler harta atau ngamomorekeun harta. Juz 2 halaman 58 dina juz 4 aya halaman 48. Anil Mughirah ibni Syubah katampi ti Mughirah bin Syubah radhiya muga mikarido sallallahu Allah anhu ti Mughirah amin. Qala ngadau Mughirah kana lapan qala ngadausan Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha sayyiduna Allah harrama eta ngaharamkeun Allah alaikum karanjeun kabeh uquqal ummahati kana nganyeri pirang-pirang indung wadak bal banati jeung ngaruang kropes pirang-pirang budak awewe. Waman a wahatin waman a eta mah dina redaksi sanes mah eta teh waman an wahatin geunaheun waman an wahatin jadi make alif sabada ain nanti riwayat sanes mah kitu. Waman an jeung nyegah anu wajib dina harta wahatin jeung nyokot perkara anu lain hakna. Waman an jeung nyegah anu wajib dina harta wahatin jeung nyokot perkara anu lain hakna. Aya sarahna tah nomor 3. Man al wajibati tegas nyegah pirang-pirang nu wajib minal hukuki nyatana tina pirang-pirang hak wa akhda ma gitu jeung nyokot perkara la yahillu nu teu halal ma min amwalin nas nyatana tina pirang-pirang harta manusia. Waman an mah nyegah anu wajib tina harta. Ari wahatin mah nyokot perkara teu halal atau nyokot perkara anu lain hakna. Wa kariha jeung mikange wa Allah lakum karanjeun kabeh kila wa qala kana loba nyarita. Logatna kila dicaritakeun itu kaul wa qala jeung ngucap jalma maksudna kil qol gitu loba nyarita lazimna. Wa kathrata suali jeung kana loba menta atau loba tatanya mangga sualinya rek menta rek tatanya sama. Wa kathrata suali jeung loba menta jeung tatanya gitu. Wa idho atal mali jeung noler-noler harta. Noler-noler harta teh israf
nomor 4 as-sarab leulewiheun ku sin mun ku sya syarab mulia beda sarab leulewiheun dina ngainpakeunana. Bab mertelakeun larangan noler-noler harta, menyia-nyiakan harta, nasorupkeun kana lain kuduna. Disebut tabdzir, ngamubadirkeun. Ai ngamubadirkeun bisa deui disebut israf. Ari israf jeung tabdzir naon? Tos dijelaskeun kapungkur ge naon? Ari israf ma sorpu syai'i fima yan bagi zaidan ala ma yan bagi nantina sorpu syai'i nasorupkeun hiji perkara fima dina perkara yan bagi nu penting mah ngan zaidan ala ma yan bagi zaidan barina leuwih ala ma kana perkara yan bagi nu penting mah. Israf itu nasorupkeun perkara dina kuduna ngan leuwih teuing. Namina israf. Makan sapiring cukup, ieu 2 piring israf. Dimakan nasorupkeun perkara nu 2 piring dina perkara nu penting dan teu dipiceun, tapi lebih tina kepentingan. Tapi 2 piring teh mah komo piringna metung bari geus didedet-dedet atuh. Pinuh peujit teh. Teu aya wadah nu paling goreng nu dipinuhan kecuali peujit. Karung dipinuhan ku beas alus, pinuhan ku jukut alus, emer pinuhan ku cai alus, kadut dipinuhan ku dahareun goreng. Sedengkeun peujit urang teh sabaraha? 18 jengkal. Bagi 3 kuduna. Saperti lo genep jengkalna jang dahareun, saperti lu jang inumeun, saperti lu deui jang napas, jang zikir. Urang mah teu rabi nepi ka karasa ka dieu teh. Buka teh gitu. Oh eta israf teuing eta. Can urang ku jang haseup di jatahna teh dadat-dadat ku haseup ditu coba. Gitu para eta teh dibagi-bagi. Israf sarpuse fi mayan bagi zaidan ala mayan bagi. Ayat tabdzir ngamubadirkeun sarfu syai'i fi ma layan bagi. Nasarupkeun perkara dina perkara nu teu penting. Sangu najan sapiring tapi dialungkeun ka balong tah kitu eta ngaranna naon? Tabdzir. Noler-noler harta eta duanana ge dilarang eta teh. Ti Mughirah bin Syu'bah Rasul ngadawuh Allah ngaharamkeun ka anjeun hiji uququl ummahat nganyeri pirang-pirang indung. Fala taqul lahuma uf, anjeun ulah nyebut ka kolot uf, bung, alim. Ka indung bapa terutama ka indung. Lain berarti ka bapa halal, beda we bahasa uququl ummahat gitu kan. Berarti ka bapa mah teu naon. Lain kitu, ka indung haram, ka bapa haram, ka indung mah leuwih. Mentak dihususkeun ummahat dina ieu hadis dicaritakeun teh henteu uququl waliden gitu kan teu kitu. Atau uququl aba teu kitu, tapi ummahat dipilih ku Rasul redaksina ummahat sabab kieu li anal uquqa ilaihinna asra'u minal aba li dhafin nisa. Sabab nganyeri ka indung mah leuwih tereh nganyeri teh daripada ka bapa. Sabab ari indung mah lemah perasaanana ngaranna ge awewe. Kabisana ceurik gitu kan awewe. Jadi lain berarti ka bapa teu naon nganyeri sama haram, tapi ka indung mah lebih gitu. Lebih ka indung. Dipilihna ku Rasul bahasa ummahat henteu uququl aba sabab nganyeri ka indung itu lebih gancang daripada nganyeri ka bapa. Elatna lidofin nisa ngaranna we mah lemah.
Oke, ieu Nabi ngelingan bahwa birrul walidain nu kudu didahulukan teh indung gitu. Bisi indung kaburukannya nyeri tah gitu. Tak mun birrul walidain kasal indung heula. Ketika Rasul ditaros ku sahabat, saha nu kedah ku abdi dimuliakeun? Sa Rasul ummuka. Gusti Rasul terasa saha ummuka. Saha Gusti ummuka 3 kali name abuka. Berarti indung itu dina kahadean teu jadi anak 3 banding 1 jeung bapa. Tak barang bere heulakeun heula indung. Birrul walidain teh ka indung heula memeh ka bapa. Sabab ngan nyerina ge wah ieu mah haram luar biasa. Bahkan setiap dosa ku Allah ditempokeun. Kewe di akhirat disiksa nanti kecuali dosa ngan nyeri indung bapa. Di dunia keneh cenah eta memeh maut bakal karasa. Coba. 2 wadak bal banat ngaruang koropes pirang-pirang budak awewe. Lain berarti budak lalaki menang lain sama haram eta dipilih awe kan lemah. Jeung tradisi zaman jahiliyah baheula nu sok dikubur hidup-hidup teh memang awewe. Budak awewe teh jadi aib baheula. Tradisi jahiliyah mah jadi wirang boga budak awewe teh gitu. Kubur hirup-hirup. Lain berarti ngubur hirup laki menang. Haram ngubur budak lalaki ge sama. Ngan ngubur budak awewe meleuwih. Bahkan tradisina budak awewe nu dikubur mah teu budak lalaki gitu kan. Zaman Kanjeng Rasul gitu. Budak awewe nu di ruang teh beda jeung zaman Firaun. Zaman Firaun mah justru nu dipaehan teh naon? Budak lalaki. Da ngimpi Firaun bakal runtuh kerajaan anakku hiji pemuda ti Bani Israil. Al-Qur'an aya gini kan. Wa yastahyuna nisa akumnya gitu. Nisa ahum. Jadi budak lalaki dipaehan, budak awewe diantap dihirupkeun gitu. Zaman Firaun nya. Ta zaman Rasul mah budak awewe di ruang koropes. Nukatilu waman wahatin gitu. Atau wamana wahatin mangga. Ngan dina redaksi nu sanes mah eta teh make alif waman. Gitu. Nyegah perkara nu wajib dina harta naon? Zakat. Diharamkeun eta. Zakat kudu dikeluarkeun, dicegah ku maneh teh dikaluarkeun, diharamkeun ku Allah. Wahatin nyokot perkara nu lain hakna. Ugu lain mustahik, ngaku mustahik. Ugu lain bagian manehna, nyokot jatah batur. Haram eta teh sama. Wa kariha tadi mah haram 3 teh. 4 nya. Aya nama dimakruhkeun maksudna mikangewa Allah karanjeun hiji kila wa kola. Kila disaurkeun. Kola si anu nyarita. Maksudna loba ngomong gitu. Loba ngomong anu teu aya mangpaatna. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tina sapali ciri kehadiran Islam seseorang ninggalkeun nu teu penting. Bakal aya 4 eta teh. Aya ninggalkeun nu teu penting alus. Migawe nu penting alus. Nu goreng. Migawe nu teu penting jeung ninggalkeun anu penting. Bakal aya 4. Nu alus mah lamun hadis tarkuhu ma la ya'ni ninggalkeun anu teu penting. Sok mapum jeung migawe anu penting. Nu penting dipigawe, nu teu penting ditinggalkeun eta bagus. Nu goreng. Nu penting ditinggalkeun, nu teu penting dipigawe. Wa kathrata sual, loba tatanya nu teu penting eta ge. Aya nanyakeun perkara nu penting, kaparduan agama gitu kan. Eta mah kudu nanyakeun anda, ngajawab kudu dijawab. Pan aya kadang-kadang jemaah nanyakeun teh anu teu asupan aku dul iman-iman acan.
pajangan punten ari istri Nabi Nuh cacing namina atuh riweuh gitu. Teu wajib eta mah teu wajib apal eta mah geus rek nanyakeun eta bojo Rasul sabaraha saha hiji-hijina kan puguh eta mah hah puguh sok gagayaan gitu jadi ajengan teh tungtuna mah soak di kajengan aya jemaah nanyakeun anu teu minimal fardu kifayah tuh nanyakeun minimal sunat ada gitu kan jeung ku nanyakeun itu mah jadi tambah keimanan ieu lain so aya gitu nanyakeun teh nu arana yang memang jadi lieur kudu ditehangan tina kitab naon gitu kan sok istri Nabi Musa saha sepuro apal eta mah nya apal eta mah tapi kan masih teu apal teh jadi doraka ieu gitu jeung lamun ustad ditanya teu bisa teh teu matak jadi ngurangan martabat sebenarnya mun eta mah sesuatu anu lain wajib cek gitu mah teu ditanyakeun lah loba keneh tanyakeun anu leuwih penting bojo Rasul nu kahiji saha gitu kan bojo Rasul parawan saha pan puguh naroskeun gitu mah puguh eta mah gitu sok aya gitu keur di lemur gitu keur di lemur anu naroskeun gitu bojo Nabi Nuh nanyakeun bojo Nabi Musa gitu cik nanyakeun lah bojo Nabi Muhammad gitu dijawab eta ngan poe deui ari teh mah naon nya bari ngajawab deui di tayangan heula pan kitabna teh lieur teh leuwih sapoe-sapeuting pan eta teh kuduna ulah di naon ulah dijawab gitu mah kuduna jadi sarwana tentuna mah bisa pajarkeun teu bisa we gitu pan anu awam mah Pak Ustad gitu bisaeun geuningan padahal eta kan lain kudu jawaban gitu mah cik loba keneh pertanyaan teh leuwih penting hak kadang-kadang masyarakat gitu kan nanyakeun wararane jangan ieu teh beurang heula penting heula nya diciptakeun ku Allah bumi heula langit heula bumi heula langit heula bumi heula tapi da teu apal ge mah mantak jadi doraka eta mah gitu lain teu asupkeun aku idul iman nya teu hayang heula no geula lah eta mah teu kudu dijawab lah itu hayang heula no geula ngobrol lagi hayam heula bieu nanyakeun lagi hayam heula no geula hayam heula nog heula dan nanyakeun lagi nog heula bieu pertama dicaritakeun eta heula we tapi lamun kudu jujur mah hayang heula nog heula sok nah tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy tukhrijul hayya minal mayyit ngaluarkeun nu hirup tina nu maot ngaluarkeun hayam tina endog berarti endog heula ceuk ayat eta ha gitu kan ningali runtuyan ayat tukhrijul hayya minal mayyit ngaluarkeun Allah nu hirup tina nu paeh nu hirup teh hayam nu paeh teh endog berarti endog heula mun ayat eta mah tapi kadituna pan ngaluarkeun endog tina hayam deui kadituna kan pokokna katartibanna mah mana anu dicaritakeun pertama nya eta kadang-kadang nu kitu-kitu wae ditanyakeun teu penting ieu eta loba tatanya nu teu penting justru cilakana umat baheula ge naon loba tatanya nu teu penting fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim umat baheula diadab ku Allah dosana naon loba tatanya loba pepenta itu penting eta seperti Yahudi itu geuningan umat Nabi Musa naon qalu lan nu'mina laka hatta narallaha jahra nah Bani Israil Musa kami moal iman ka anjeun sehingga kami hayang ningali heula Allah kalawan jelas tah begitu pepenta tatanya untuk penting gitu teu dipikaresep ku Allah eta teh minimal rek nanyakeun perkara minimal fardu kifayah atau minimal sunat lah gitu nya minimal hukum sunat kadituna fardu kifayah kadituna wajib ari nu wajib ditanyakeun lagi ulah anu ya anu gitu biak umur gitu kan mun barang penta ya sama eta ge
barang penta, loba barang penta, nu teu penting. Ari kitu mah urangna darurat lapar gitu, menta sangu teh kan kaharti. Barang penta ngenta jang naon, jang ganti HP, oh panenna teu penting itu. Juga gitu. Pikeun sebagian jalma mah teu penting gitu. Tapi pikeun jalma manusia nu penting gitu. Wa idaatal mal noler-noler harta ku jalan israf atawa ngamu bazirkeun teu dibikaresep ku Allah. Juz 2 halaman 13. An Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar dia mugami karido sallallahu Allah anhuma ti Ibnu jeung ti Umar. Amin. Qala ngadau Ibnu Umar kana lapan qala ngadau sarojulun hiji lalaki. Eta teh cenah namina teh Habban bin Manqadh. Habban bin Manqadh. Habban ha ba alif nun tasdidan Habban bin Manqadh mim nun qabza Manqadh. Qala ngadau sarojulun hiji lalaki lin nabi ka nabi sallallahu alaihi wasallam kana lapan inni ukhda'u ini saya sunah kami ukhda'u eta ditipu kami fil buyui dina pirang-pirang jual beli. Faqala maka ngadauh nabi kana lapan idza bayata di mana ngajual anjeun pakul tapek ngucap anjeun kana lapan la khilabata teu aya tipuan eta maujud. Fakana maka bukti sarojulu hiji lalaki yaqulu eta ngucap rajulhu kana itu kaul. Aya jalmi namina Hiban bin Manqadh mun dagang teh rugi deui ari pas meuli mahal ngajual murah kurang ahli itu dina bab bisnis nyata ditipu wae saya ketika manehna nyangan barang nyiar pan manehna jadi pembeli meureunna ditipu ku saha ku penjual nalika manehna rek ngajual ditipu ke pembeli rugi jeung rugi we. So Rasul teh kieu mun anjeun ngajual ucapkeun la khilabata teu aya tipuan eta maujud maksudna ulah nipu gitu. Ulah nipu nya wirid eta teh di amalkeun tiap dagang teh la khilabata la khilabata la khilabata. Tah cek ulama kieu nabi ngawurukan eta caritaan la khilabata maksudna supaya Habban itu supaya ku Habban diucapkeun nalika jual beli nya memang dipraktekkeun ku Habban oge. Tak engke batur bakal naon bakal apaleun gitu yen eta jalma teh teu boga kawaspadaan dina nganyahokeun harga sehingga calon pembeli bakal mikir oh ieu jalma kurang ahli ieu tapi kan pembeli nu iman mah eta teh bakal karunyaeun eta teh sabab anu lihai mah pan wah mal beja mal kitu pede kan nawarkeun pede ngajual meuli pede gitu kan ahli ieu mah bener jalma teu aya keahlian bisnis gitu kan jadi digos ku batur ge wah anu kitu mah di ditu oge gitu kan harga murah oh nya jadi turun atuh jadi rugi deui tapi diurukan ku Rasul sangan ku Hiban diucapkeun la khilabata teu aya tipuan maksudna ulah nipu khobar bimana insya gitu kan. Ulah nipu. Engke sadar pembeli itu oh iya jalma rada kurang waras bab harga ya gitu. Nuawi pikeun pembeli nu apal harga ulah macam-macam gitu. Ulah sok nipu kadinya sing apal posisi mun urang pembeli jadi penjual seperti manehna nu boloon gitu. Pan malah enakeun meureunna ditipu ku batur. Kitu maksudna. Tapi enak teh asa moal aya nu zaman ayeuna seperti kitu. Sebab ya geus arapal harga jam lain. Tapi tidak menutup kemungkinan pasti aya hiji dua. Walaupun hijina geus maot gitu kan. 1000 hijina geus maot gitu. Jadi saur ulama Rasul ngawurukan kitu teh supaya ku Hiban diulang-ulang disebutkeun nalika rek ngajual, nalika rek meuli sangkan calon penjual, calon pembeli ti manehna sadar oh ieu jalma kurang apaleun, kurang waspada dina masalah harga. Nu akhirna timbul karunya moal wani-wani nipu. Jadi ku bahasa la khilaba tak oge ngahitoban ka batur teh
nah manehna posisi jadi penjual berarti ngahitoban pembeli, mun manehna posisi jadi pembeli berarti ngahitoban penjual supaya berlaku jujur gitu teh. Sabab khobariyah bi mana insaiyah gitu. Bahasana mah teu aya tipuan, maksudna mah ulah nipu gitu. Babu qisasil madzalimi ari eta bab mertelakeun balesan pirang-pirang kadzaliman di akhirat. Atau kieu ari eta bab mertelakeun balesan di akhirat tina pirang-pirang kadzaliman. Juz 2 halaman genep-genep. An Abi Sa'id Al-Khudri katampi ti Abi Sa'id Al-Khudri radhiya muga mikarido sallallahu anhu ti Abi Sa'id. An Rasulillah ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngadauh Rasul kana lapad idza khalaso. Di mana-mana salamet sal mukminuna sawareh jalma nu iman. Di mana sawareh ya man. Minan nari tina naraka hubisu tah ditahan itu mu'minun bi kontorotin di hiji kantor bainal jannati nu tetep kontoroh di antara surga wan nari jeung naraka. Maksud kontoroh teh cenah torfus sirat alladzi yalil jannah. Torfus sirat tung sirat cukang alladzi anu yalinu nyanding ladzi aljannata ka surga. Payataqasuna tuluy silih bayar itu mukminun aw yataqaduna atawa silih bayar itu mukminun. Tadi mah yataqasuna mah silih bayar silih bales. Itu naon silih bayar au yataqaduna atawa silih bayar itu mukminun madzalima kana pirang-pirang kadzaliman kanat nu bukti madzalim bainahum di antara mukminun fid dunya dina waktu di dunia hatta idza nuqu sahingga di mana-mana dibersihkeun itu mukminun wa hudzibu jeung tegasna dibersihkeun mukminun uzina tah diizinan lahum pikeun mukminun naon bidukhulil jannati asup ka surga. Fawalladzi maka demi dat nafsu Muhammadin anu ari jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam biadihi eta tetap dina kakawasan ladzi la ahaduhum yakin ari salah sahijina ti mukminin bimaskanihi kana tempatna ahad fil jannah di surga adallu eta leuwih nyaho bimanzilihi kana tempatna itu si ahad kana nu bukti manzil fid dunya eta tetep di dunia. Balesan dina poe kiamah tina pirang-pirang kadzaliman teu beres di dunia di akhirat. Di dunia mah ya kadang-kadang pengadilan teh lain yang mencari keadilan tentu. Hukum teh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya kemerosotan eta teh sebagai tanda hancurna hiji negara, hiji negeri. Tina hukum padahal Rasul tegas walaupun keluarga nyalira nu salahna Rasul nu ngahukumna fa inna ma ahlaka alladzina min qablikum annahum idza saraka fihim asyarif tarakuhu wa idza saraka fihim ad-dhaif aqamuhul had wallahi law anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadah fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum ruksak hancur cilaka umat-umat sebelum aranjeun umat baheula dihancurkeun ku Allah naon sabab annahum idza saraka fihim asyarif tarakuhu di mana-mana aya nu maling jalmana mulia taroku diarantep
korupsi dana bansos ya gitu teh jeung dana-dana nu sejena gitu kan. Tapi wa idza saraka fihim ad-dhaif aqamuhu al-hadda, di mana nu malingna jama lemah lain petugas partai lain pejabat, wah seolah-olah menegakkan keadilan. Nu malingna puguh-puguh miliaran diarantep atau long dihukum ge teu maksimal. Nah hari nu malingna maling sendal cepit, maling pangpung kayu pedah ti hutan lindung, demi naon? Demi hukum harus ditegakkan. Wah disidang 2 tahun misalnya ponisna teh. Nu miliaran 4 tahun dipotong masa tahanan jeung Idul Fitri Idul Adha disebut hari raya naon disebutan teh pengurangan masa tahanan teh ngaranna remisi gitu. Aslina mah eta teh mun 4 tahun teh 2 tahun setengah mah berenang eta teh gitu. Eta nu maling cau maling sendal jepit hampir akur gitu. Entah kun maling sing gede gitu kan gitu-gitu keneh. Sok dipikir-pikir. Idza saraka fihim asyarif taroku diarantep. Wa idza saraka fihim ad-dhaif nu lemah lain pejabat, wah beramai-ramai menegakkan keadilan demi hukum ngobrol nanti gitu. Wallahi demi Allah lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakot lakotok tu yadah. Demi Allah andekan Fatimah putri Muhammad maling moal diwakilkeun deui kami nu neutek leungeunna ge ceuk Rasul. Tah di dunia teu beres, di akhirat mah lolos. Pengadilan Allah mah lolos, moal bisa disogok malaikatna ge moal. Tah di mana-mana jalma mukmin geus salamet tina neraka. Pan jalma teh di mahsyar lila. Hayang kana neraka, hayang ka surga teh prosesna kudu meuntas heula kana sirat. Da make mustaqim teh nya, ai mustaqim mah lempeng da teu lempeng ieu. 1000 tahun nanyak, 1000 tahun mudun, 1000 tahun lurus. Jadi nyebut sirat tong make mustaqim, da make mustaqim, mah Fatihah eta. Ihdinas siratal mustaqim. Sirat di dieu mah teu make mustaqim-mustaqiman. Tah di dieu mahsyar mauqif teh di ditu surga. Hayang tebi ka surga kudu meuntas heula sirat, tu dihandapna teh neraka. Di mana-mana jalma geus salamet tina neraka. Sukses meuntas kana sirat teh beres tadi dia mauqif atau mahsyar set salamet teu ti kosewan can beres ujian hirup teh can beres tah di stop heula ditahan heula di hiji kantor antara surga jeung neraka maksudna tungtung sirat nu nyanding ka mana ka surga pan dia ieu mauqif ieu mauqif neraka mauqif aya sirat dihanap neraka ujung sirat surga ka dituna tadi tahan tadi ujung ieu lain ti dieu lain ti jembatan lain ti sirat pertama tapi terakhir di mana salamat ketika sewad kana neraka can beres urusan di dinya di stop heula ditahan heula di hiji kantor antara surga jeung neraka naon si dibayar heula di dinya silih tagih heula di dinya kadoliman nu pernah terjadi waktu di dunia sehingga di mana-mana geus dibersihkeun tina hak-hak geus beres lulus nembe diizinan masuk surga can beres di dinya mah tah wah silih naon silih kosewan geuna keur kitu mah hayang-hayang rek babaturan rek suami istri rek saha mah yang menang sorangan sabada mun teu bisi diacelengkeun ka mana kana neraka gitu di dinya heula beberes deui maka demi dat Allah anu jiwa Muhammad aya dina kakawasanana yakin salah satu ti antara kalian
Karena pitempateun di surga itu leuwih apal leuwih nyaho daripada pangbalikan waktu di dunia. Jadi di jalma mau salah kamar ka surga teh moal. Geus apaleun ieu. Saya kartuna duka kumaha hidang we. Mun surga teh murunan di mana? Ruang sabaraha, lantai sabaraha, begitu kan? Mun aya lantaian teh mah gitu. Atuh lieur can dibejaan mah moal lieur justru leuwih keneh jalma mukmin asup ka surga lebih kenal pitempateun manehna tibatan imah sorangan. Sok cen ka Gunung Tanjung ente. Apal kan imah sorangan? Jalanan itu leuwih apal, geus kalembur lah leuwih apal, najan palu merisik sugan, najan bari peureum eta moal salah asup. Tah di surga mah lebih gitu. Leuwih apal pitempateun urang pribadi di surga daripada urang tempat waktu di dunia. Jadi moal salah asup, moal salah kamar, moal perebut, moal. Juz 2 halaman genep-genep an Sofwan bin Muharriz katampiti Sofwan bin Muharriz al-Mazani. Qala ngadau Sofwan kana lapad baina ma'ana dina waktu ari kami amsi eta leumpang kami ma'abni Umar sarta Ibnu Umar. Radiya muga mikarido sallallahu Allah anhuma ti Ibnu jeung ti Umar. Akhidun eta lala sob akhidun takdirna ana akhidun gitu. Tapi ahidan gitu naon ngan dina Bukhari mah akhidun itu ana akhidun nu kudu aya anak ngan ana nama ditakdirkeun gitu. Ana ari kami akhidun eta nu nyepeng teu aya anakna tapi logatna aya akhidun ari kami eta nu nyepeng heg cenah akhidan cenah naon barina berarti akhidan barina nyepeng. Tapi na Bukhari na jilid 2 halaman genep-genep kitab ieu mah akhidun. Akhidun ya akhidun ini. Akhidun ari kami eta nu nyepeng biadihi kana pananganna Ibnu Umar. Iddah dina nalikana baina ma'ana amsi atau id kaget dan pujaiyah berarti. Arodo megat sarojulun hiji lalaki. Ngaranna teh Sa'id bin Jubair. Pakola tuluy nyarita itu rojul kana lapad Kaipa seperti kumaha sami tak nguping anjeun Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi najwa dina hareosan. Faqala maka ngucap Ibnu Umar kana lapan sami'tu nguping kami Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bari ngucap Rasul kana lapan innallaha saesuna Allah yudni eta deukeut Allah. Deketna lain bermakna deket dohirnya lain hakikat majazim. Jadi kurba karomatin gitu maksudnya yakribu minhu teh naon kurba karomatin. Innallaha saesuna Allah yudni eta nyaketan Allah. Maksudnya nyaketan Allah teh ngamulyakeun Allah. Al mukmina kajalma mukmin payaddu turui mernahkeun Allah alika mukmin kana fahu kana pangriksa Allah wa yasturu jeung nutupan Allahu ka mukmin payaqulu tuluy ngucap Allah anaha ta'rifu nyaho anjeun dan bakada kana dosa anu anaha ta'rifu nyaho anjeun dan bakada kana dosa anu payaqulu maka ngucap si mukmin kana lapad na'am leres a'rifu terang abdi ae robbi he pangeran abdi ae teh akur jeung ya walil munadana i au kana iya
wa akada aya sumahaya ay tanah Bukhari mah kitu seueur eta mun ada ay Robbi lain ay Robbi tegesna lain aya dinya harap tidak eta harap tidak. Jadi alfiah teh kadang-kadang nya dina Bukhari maka pakai ketika ngaji karek Fathul Muin Bajuri kadang-kadang iya weh gitu mun ada teh galibna gitu kan. Tapi namun dina hadis mah aya hayya kadang-kadang aya kaparake eta teh alfiah. Robbi hei pangeran abdi. Robbi teh marek panjang rek pondok eta mah. Waj'amuna dan sohai udop liya ka abdi abda abdiya abdiya Robbi roba robbiya boleh. Robbi nun pangeran abdi atau hei pangeran abdi hatta idza qarrara sehingga di mana-mana netepkeun Allahu kasih mukmin bidzunubihi kana pirang-pirang dosa mukmin waro'a jeung ningali mukmin fi nafsihi di dirina mukmin annahu kana saesuna mukmin halaka eta cilaka mukmin qala tangucap Allah kana pada satartu nutupan kami ha kana dzunub alaika ka anjeun fid dunya di dunya wa ana sareng ari kami agfiru eta ngahampura kami hak kana dzunub laka pikeun anjeun al yauma dina poe ieu payuto maka dibere atau dibikeun mukmin kitab hasanatihi kana kitab pirang-pirang kahadean si mukmin engeunahan payuti nya maka mikeun Allah gitu. Tapi teu naon. Payuto maka dibere mukmin. Wa amal kafiru jeung anapun ari jalma anu kafir wal munafiku jeung jalma anu munafik payaqulu maka ngucap atau tah ngucap sa'alah asyhadu pirang-pirang saksi. Haulai ari itu kupar alladzina eta jalma-jalma kadzabu nu ngabohong ladzina la rabbihim ka pangeran ladzina ala ingat laknatullahi ari laknat Allah ala zalimin eta muga tetep ka jalma nu zalim. Ti Sofwan bin Muharriz al-Mazani saur Sofwan ketika abdi mapah sareng Ibnu Umar bari kami teh nyepeng panangan Ibnu Umar keur bergandengan tangan berjalan berdua id arada rajulun keur kitu kaget aya jalma megat Ibnu Umar namina Sa'id bin Jubair punten Ibnu Umar kieu kaifa samita Rasulullah fi najwa seperti kumaha anjeun nguping kana hadis Rasul tentang najwa nu disebut najwa di dieu naon aya putut angka hiji an najwa ay allazi anu yaqaunu tumiba allazi bainallah antara Allah taala wa baina abdi jeung di antara hamba Allah al mukmin anu mukmin yaumal qiyamah wa huwa ariladzi padun eta karunia minallah ti Allah taala hayatu yadhkuru dina sakira-kira nyaritakeun Allah al ma'asiya kana pirang-pirang maksiat lil abdi ka hiji hamba sirron barina sasamaran. Ibnu Umar punten ari cerita tentang najwa kumaha terang teu hadis najwa naon hadis najwa teh Allah haharewosan ka jalma mukmin nanyakeun tentang dosa tidak di depan umum. Jadi aya kejadian kayak di akhirat gitu. Ketika ngahisab kadang-kadang jalma nu kafir mah eta teh pan ka boleh ker eta. Mukmin mah kadang-kadang dihisab teh nu apaleun. Mentak dina khoridatul bahiyah ari hisaban teh kadang-kadang ku malaikat
kadang-kadang ku Allah jeung ku malaikat, kadang-kadang ku Allah unggul. Pang enteng teman ku Allah unggul sehingga batur teu arapaleun. Tah Ibnu Umar pun ari hadis tentang hareosan teh kumaha? Hareosan antara Allah jeung hamba anu mukmin nu berdosa. Oh kieu cek Ibnu Umar. Kuring pernah nguping Rasul ngadauh kieu, jaga ke di alam akhirat. Saya sunah Allah ngadeketan ka jalma mukmin. Ngandeket lain bimana hakikat nu kakurung ku jihad lain. Deket rahmatna lah gitu. Tuluy Allah merenahkeun jalma mukmin kana pangriksa jeung tutup-tutup, dipasang tabir ku Allah. Allah rek ngainterogasi, rek nanyaan itu. Rek nanyaan, tapi ku Allah dihalangan lah supaya batur teu apaleun. Cek Allah. Jahid ataripu tanpa kada. Apakah anjeun nyaho dosa anu rumasa teu? Ataripu tanpa kada. Rumasa teu keur harita dosa. Paya kulu tah ceuk jalma teh naam aya robi kantenan we. Kantenan abdi apa? Abdi rumaos. Hatta idza qararahu bidunubi sehingga di mana ku Allah geus ditetepkeun dosana dan diakui. Apa namun penjahat kayak gitu ya ditanya mah interogasi mengaku oh berarti bersalah gitu kan. Ditanyaan can ngaku can ditetepkeun bersalah. Nah. Sehingga ketika ku Allah ditetepkeun yen saya eta salah dan diakui ataripu dan bakada mohon. Waroa eta jalma mukmin teh ningali dirina pasti cilaka diinterogasi mau bisa ngabohong geus diakui wah ieu mah pasti kadi dihukum eta kadi mun di dunia mah kadi penjara we eta mah gitu kan. Qala cek Allah satartuha alaika fid dunya baheula kami nutupan dosa anjeun di dunia aya satarna kami tadi teh jeung anjeun geus maksiat teh tetegrakan ieu teh beja-beja di gitu kan. Baheula tah wa ana aghfiru halakal yaum. Poe ieu ku kami dihampura. Da baheula anjeun dosa susulumputan can pernah katobatan ku anjeun ayeuna diakui sebagai bentuk bonus ti kami karunia ti kami anjeun ku kami dihampura ayeuna. Akhirna dibikeun ku Allah buku catatan kahadeanana. Anapun jalma kafir atau munafik, oh eta mah diinterogasi ku Allah teh di depan umum eta mah. Sehingga orang-orang berkomentar, golongan jin, golongan manusia, malaikat, para nabi. Ngarobrol haula illadzina kadzabu ala rabbihim. Wah, saya tahu Gusti Allah, saya tahu lah, nu gitu, mentek dulu bari tanya, mun cek urang teh gitu, bebaskeun we, tukang ngabohong, saya ngabohongkeun ka pangeran di dunia nage, abdi saksina, cek malaikat abdi saksina, cek para nabi abdi saksina, cek tetangga bare abdi saksina, bebaskeun gitu mah, ala laknatullah ala dzalimin, ingat, lalat Allah jeung jalma nu zalim, maksud zaliminnya teh nu kafir, jadi jalma mukmin aya kalana dipasiehan karunia ku Allah. Diinterogasi teh susulumputan batur teu apaleun aya kalana kitu sebagai bonus di Allah eta ketika urangna maksiat susulumputan da baheula ku kami anjeun susulumputan ya ku kami ditutupan sabenerna jalma di alam dunia mah nu suci ngapa aya satarna Allah hungkul eta teh lamun ku Allah dibuka kedokna mah eta jalma teh akalah garoreng hungkul gitu kan aya satarna Allah fungsina jadi we jalma tetap dihormati suami dihormati ku istri istri ku suami indung bapak dihormati ku anak guru dihormati ku murid kiai dihormati ku masyarakat aya satara Allah eta teh lamun dibukakeun satara ka Allah kedokna mah dibuka topengna meunana moal aya jalma anu mulia moal tah di akhirat ge aya kalana kitu bentukannya hati Allah ka jalma mukmin aya haharewosan gitu. Jadi tadi teh aya hiji pamegat megat ka Ibnu Umar. Ibnu Umar terang teh hadis tentang haharewosan. Maksudna harewosan teh gitu. Ngainterogasina Allah ka jalma mukmin di akhirat sehingga nu apaleun. Mudah-mudahan urang eta teh kitu benernya nu interogasi gitu teh. Teu apaleun batur oge gitu.
Babun al-muslim akhul muslim wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi anfa'na bima 'allamtana alimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limi antarzuqanal wasi'a wa antarzuqanal amana. Abdi tawasul ku pangaosan, abdi tawasul ku pangurukan. Mugi Gusti ngarizqian kajembaran keamanan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukallahumma al-ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.